A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yahdi lilladzina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون Wallahu a'lamu bibaradi awalam yahdiyanata orananam narima nyata yatabayyan tegese orang narima nyata lilladzina kadua wong akeh yarisuna kang pada maraneng ya ladzina kabe al arda ing mubibisukna kalawan umma min ba'di ilaki ahli saking halat tetap saking sausana dan rusak ahline ardu orang lari majataan apa satune kalakuan fa'ilun mukhaffafatun yaiku dari fa'il tur kang den enteng wa ismu mazupun lan utawi simean iku kang den buang ana tegese satune kalakuan iku launa sya ulamun ngarsakeun isun agung asabnahum maka ngenani ingsun agung hum ing bil azabi kalawan siksa atawa asabnahum maka ngenani ingsun agung hum ing alladzina lilladzina yarithunal ardh bil azabi kalawan siksa bi dzunubihim kalawan pirang-pirang dosane alladzina kama asabna min qablihim kaya oleh ngenani ingsun agung saking sadurunge alladzina wal hamzatul lan hamzah fil mawadhi'il arba'atin dalam pirang panggonan kang papat li taubih kumaidakeun kadue taubih ngamameleh wal fawal wa adakhil alaihim lil atfi lan utaifalan wa kang manjing atase karone kitu falan wa ikulil atfi edakeun kada atau pikiraati lan ing dalam qiraat sahiji bisukunil wawi kalawan dan sukunkeun wa fil maudhil awali dalam panggonan kang awal atfa fadbi au dan atapakeun kalawan nau wa nanulan utai ingsun sadayan nau tabau iku ngecap ingsun sadaya ngecap ingsun sadaya nakh timut tegese ngecap ngeceplok nyeplok ingsun sadaya ala qulubi ngatese pirang-pirang atine alladzina fahum la yasmaun maka uti alladzina iku orang ngarungu ya alladzina al mau'izata ing piwuruk sima tadabburin kalawan ngarungu ngangen-ngangen tilkal qala qassu min tilkal qur'ana qassu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qabl kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin Allah alam bimoradi wa nahnu lan utawi ingsun agung natba'u iku ngecap ingsun agung nakhtim wa tilka utai mangkono
Al-Qura tilka mangkono qura al-Qura sepirang kampung allati maradikruha kang geus kaliwat apa nuture tilkal qura naqsu iku nyaritakeun isun agung alaika ing atase siraya Muhammad wa Muhammad bin ambaiha saking pirang-pirang carita anane tilkal qura akhbar yang lihat tegese pirang-pirang carita nali qura wala kerja jumlahnya kita teman-teman tegak mingalu qura rusuluhum apa pirang-pirang utusanane ahlul apa pirang-pirang utusanane tilkal qura bil bayinati kalawan ngagawa sakeh mujizat al mujizat zahirati tegese sakeh mujizat kang zahir fama kanu maka orangana ya ahlul yu'minu iku derpun yentang imankeun ya ahlul inda majihim ing dalam narika tekan rusul bimaka zabu kalawan sebab barangkang ngagorohkeun ya ahli kafaru tegese kufur ya ahlu bi kalawan maming qablu saking sadurunge majihim tegese sadurunge tekane ya rusul balis tamaru balik tatararatap ya rusul alal kubri balik daus tamaru tetap ya ahluha alal kubri ngatasi kubur kadzalika laka mangkono tabiat tabat tegese tabiat wa Allahu ngecap sapa Allah ala qulubil kafirin ngatasi pirang-pirang atina wong kang kafir kabeh wa ma wajadna li aktsarihim min ahd wa in wajadna aktsarahum lafasikin Allah alam bimmaradi wa ma wajadna lan ora nemu insun agung di aktsarihim kadoe ake-ake nas anasi tegese manusia min ahdin saking nohoni janji wafa'in bihadim tegese nohoni kalawan janjine nas kalawan janjine aksar yauma akhdil mitsaqi ing dalam dina ngalap ing janji wa in satune kalakuan mukhaffafatun taini ku mukhaffafah wa ajarna iku nabo ing sunagung sarau ing akake nas lafasikina tingkang pasek kabeh sabada Allah ngajelaskeun negara-negara nu Allah nyiksa ka negara tersebut kulantaran kaum-kaumna teu percaya ka para rasul-rasul nu diutus ku Gusti Allah. Ketika bangkawara kaum hiji negara anu diajakan ku rasulna yakni utusan Allah tetapnya teu percaya ujungna disiksa ku Gusti Allah. Eta teh lain sakadar jang nagara eta hungkul, eta teh ngarupakeun hiji ibroh hiji contoh, hiji barometer jang umat-umat nu selanjutna. Umat anu selanjutna model urang kuari ngajadi umat akhir zaman, yakni umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu menutup kemungkinan ketika urang teu percaya ka rasul urang atawa teu nurut kana aturan-aturan rasul urang, Allah tetap bakal nyiksa sakumaha kaum-kaum nu baraheun. Entek ieu ayatna. Awalam yahdi lil ladzina yaritsunal ard wallahu alam bimaradi. Awalam yahdi Imam Jalaluddin ngajelaskeun yahdi teh tabayyan, berarti ya di tebi mana ya tabayan majaz
Antaran gadieuna cek Imam Jalal teh di mutadikeun ku lam yahdilil ladzina hiji-hijina kalimah teh aya anu lazim aya anu mutadi teh kadituna anu satrop-tropna aya tropan-tropanana aya anu dimutadikeun ku ila aya nu ku lam aya anu dimutadikeun ku fi aya nu ku ala nah eta kalimah-kalimat teh menang sambarangan kalanjutanana lu bantak ngaji teh lain sambarangan ieu santri ngadepong di pondok pesantren aya anu 10 tahun 15 tahun tak dek datang ka dinya lamun nasoro kabelah dituna ieu mutaadina teh ieu kumaha aya anu binafsihi aya anu bigairihi lamun binafsihi berarti langsung ka ditu ngamutaadikeun teh maf'ul tanpa make huruf aya anu ngamutaadikeunana ieu kudu make huruf dimutaadikeunana kudu kumana kudu ku ala kudu ku fi kudu ku ila dan lain-lain sebagainya kudu ku ba orang pasantren teh mikiran kos gitu tak ketika ieu mah lain parantina kudu kumaha ieu kudu kumaha ieu lain parantina ieu mah ieu tah nu mantak lamun aya salah bae buatan batur kajahoan ku urang salah ieu budak ieu kumaha emang ieu teu nerop ieu ka dieu ieu tuh kan teu nerop mah teu nerop jore urang hulu kopeahna nomor 7 dipakean ku ari nomor 5 netren ngaranna tenrop eta tenrop uluna nomor 5 dipakean nomor 7 toklok tenrop kawin ge sarua bae urang kasep kawin kanu gelis pariuk manggi kakeb pas tapi lamun urang kasep pamajikanna jore ieu ge tenrop sarua bae eta mah kudu nyandung sebenarnya mah sia masa dihatean bebangun endeup teh keheula-heulanan kumaha lamun awawena geulis salakina jore nah iya lamun salakina kasep pamajikanna jore mah kan bisa nyandung lamun pamajikanna geulis ai boga pasalaki jore kan nasib hese geulis aya dinyana masyaallah nya jangkung lengjang ieu kulitna ge pohara jasa hartina putih kuning nyamancung bulu matana bentik ya Allah ya Rabb haju susuna neuntreu aduh tuh aja pengen jangan kolot-kolot ge dehem ai nasib bapan hes ai celeketek boga salakinya hidungnya pendek cekolot baheula mah beke ngaranna eta mah eta hese kan nasib atuh ngaranna ge eta kumaha mantah eta teh tenrop ngaranna nu kasep kawin jeung nu gelis eta mah pariuk mangge kekepas kasep pamajikan jore ya tuh geus nasib geus bae tinggal tungguan di akhirat bae sih lah di dunia ieu moal kebal lah gitu bae moal kebal ge tetep teu tentrem eta aduh Masya Allah karim awalam yahdi lilladzina yaritsunal ard apakah can jelas can nyata ka jelema anu cara ricing di muka bumi bisukna nyieun imah nyieun hotel muharajas can jelas kitu mimbadi wilaki ahli asabada dirusak ahli-ahli bumi kok masih keneh terus bae maksiat can jelas kitu lalakon nu baheula Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umat tadi kumahakeun can jelas kitu coba kaum Samud anu Allah nurunkeun Rasul Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam siksa apakah can jelas itu baheula teh kaum Ad diutus ku Gusti Allah Nabi Hud apakah can jelas ka umat-umat nu kuari deuleu nu baheula
zaman Kangjeng Nabi lu tali salah umat tak kumaha jeung nabi-nabi nu lainna tadi dijadikeun barometer sih awas cak Gusti Allah encan jelas gitu hei khususna ka ahli Mekah encan jelas gitu hei ka para kafirin santerona khususna ahli Mekah atawa kafirin atawa kuari maka orang Indonesia nu dipimpin ku presiden anu paling kurusan dunia. Masalah emang kenyataan kos gitu. Presiden urang tetap aku. Bangsa Indonesia cek Gusti Allah. Loba teuing sa Indonesia mah sapuluh Jawa. Bating. Saprovinsi Jawa Barat. Gede teuing. Banten. Sabanten. Guys cukup Sabanten malah. Wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia. Umumna sadunya khususna ahli Mekah. Termasuk Indonesia lamun umum. Hei manusia-manusia. Can jelas itu ya. Kajelema anu nyari cingan bumi. Yen imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar puluh miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah mah geus eueuh masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah. Can jelas gitu kajelema nu eta mibadi hilak ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas make teh dijadikeun iboh teh dijadikeun barometer allau nasya wa asabnahum bihurubihim naon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa asia sakumaha buat dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadumling moal henteu ku aing disiksa saperti Kangjeng Nabi Lut umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka aing cak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku ari Indonesia sia kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari mages ambalaya menutup kemungkinan launa sya'u asabnahum bidzunubihim iksain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas launa sya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah ku hari dipanaskeun heula awas baheula teh kaum Adban nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batla luar biasa turun Rasul diturunkan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percaya na ulah ka batu nyembah na ulah ka makhluk coba ka aing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan nu iman ka Kangjeng Nabi Hud panas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngagelebuk angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas
hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus dihitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai ku ari mah kamari iya yarong perpak Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai Allah mah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa teh Allah da kumaha coba ieu terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok-mabok pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mentak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-arda ka jelema nu nyicingan bumi ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yarisunal arda make yarisu mah tina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunanan ka incu lamun incu anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia nananyieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling maka mantak make bahasana yarisunal ardo pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Qur'an urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah ieu macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengenakeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah ento ngeta mun boga janji meureun neuleuh deui jam ieu janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula zina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami 200.000 manusia sahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari caritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah ku hari panas teguran ti Gusti Allah ayo sia Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia nek beralih nu tadina Amerika ku hari dek diasupkeun Hong Kong Cina ku hari sia dek diasupkeun Cina ku hari berangkat ya negara teh ayo sia Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 ku hari geus 13,9
geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang teh naon urang teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2000 ngajual buru 1000 kok beusi meuli 3000 dijual 2000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tiker gulung bale ieu mah tuh tidak kumaha aja bayu perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seserian bae bodoh orang Indonesia mah teu nyahoana naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teu jalan perpolitikan di urang teh teu stabil deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet ku ari Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedengkeun bahan baku beelianana kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitungan anak ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kieu keberadaan anak dek kumaha sedengkeun jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun nah perpajakan anak terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah pajak bangunan pajak ekspor impor ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teu nyahoan kieu amat sih dek demo ka mana oh pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap ku aing sarua bae ieu. Nah, ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu. Nah, hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulanan. Urang mun carita hakikat syariatna, aturanana Jokowi nu boga. Ku ari keur diresapel kumaha perbaiki. Hayo coba menteri poh, ieu ganti. Teu bakal gitu-gitu kene. Nemadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini. Lain cek aing cek Habibie. Kamari Habibie datang ka dia. Nah, ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panas sakallah ayo sia. Dek jeung aing udag-udagan sia ayo. Sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah, Jawa Barat. Ketika persiapkan di Palembang, di Medan, di berbagai daerah, pokoknya ditingkatkan pertanian. Sebabnya perekonomian bakal macet. Kunyana geus ka itu. Ya perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika. Hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika. Asal Cina naik perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus baik ku Indonesia dibere diketeruskan naik 16.000. Jadi kumaha eta mah perang nyana. Ayo cek Amerika. Pas gitulah perang. Beda deui jeung perang di Irak, lain deui di Irak mah. Ai di Irak mah Saddam Hussein teh deuleu sejarah. Cek Saddam Hussein manyaing teu mampu sih kok transaksi make kitu. Hilang dolar bae. Ku ini ditaekeun Islam teh. Dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak. Meuli minyak kudu make dinar, meuli minyak kudu make dirham. Uang Irak. Iran kitu kene sepakat. Boh bingung kalah Amerika. Sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan. Ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana. Bakal terulang kembali wali sanga zaman kitu Raden Patah. Dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi. Urang mah teh minyak dengan sakitu perang perekonomian. Nah, dijadikan biologi padahal di Irak teh. Ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak, dihajar ku dua anjing iris moal kuat, dihajar jeung Prancis moal kuat. Nyeulah multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui. Islam nu mantak merudah sadunia kamari mah tanpa aya nu nitah spontan. Tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu. Kuari di Indonesia geus tamah, geus carita Irak, tamah geus beres, tamah geus. Beres geusan tamah geus. Geusan heulanan.
kuari urang mah carita Jokowi presiden urang eta kajian kumaha ge perang Amerika jeung Cina ayo udah-udagan sia kamu bisa henteu sia ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan non garang Amerika masih kene siap naik deui dolar moal kuat kajian kumaha nu mantap cik Jokowi urang kuari mah beralih ke pertanian urang siapkeun pertanian wah geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran ieu moal kuat ngudag dolar Amerika teh moal kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain titah ibadah nangan udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi titah ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang ka kawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan blek parah di tropis tinggal tropis Allah maha sagala-galan awalam yahdi apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahuna sya'u lamun teh mah kaula ngersakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu baraheula manan manehanna teu iman teh manan manehanna teu percaya ajuku kaula disiksa hajunya nanah teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun dipikir henteu sakadar ngadengekeun dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah kuari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah henteu kageroh kuari lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri kulantaran naon eta teu kageroh permasalahanna henteu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti saya-ayana dilaksanakeun geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus bohong kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deleukeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubihim siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga kurang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika
kaulah nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh deuleu ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal qura tuh kampung Irak tuh negara Irak utara di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan di dinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu wow luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus kita iman ka Allah disengsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi urang dakwah nu ngadengekeun bae geus frustasi deuleu Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh saling-sarikeun no ayeuna kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana kali itu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh 4 Yapis Ham nah Kanan nu 3 asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama Rasul ieu urang teh ieu teh turunan 3 Yapis Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi orang teh keturunan tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar tidinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian gatu gaduh naon gatu ngaranna kitu Iran Persia ya eta keturunan anak terus kayak Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan teu daek naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi nu ieu mah siksa ieu mah lah bah siksa di mana abi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunia ieu mah moal bah paling ge lah kula mah lamun tanggal kalapa dekaliput kula mah ka gunung geus atuh teu iman ngaranna ge terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh tu singgahna ye gunung naon gara-garana kapal Judi dina Al-Qur'an gunung Judi di mana eta di Turki nah jadi ti Irak terus ngeungkeui kapal teh eureun-eureun di Turki tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter tidinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh di dinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung Judi kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit coba laut mana aya kuari kecanggihan alam kecanggihan alatnya seperti eta
Jadi kuarimal lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang Kangjeng kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara ialah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Nggak sih cari kan ayah kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna ayah urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masya Allah. Ayah 2 masih hiji di dinya, nomor keduana di Tajikistan. Nah jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kulama balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Ayah tapi maka kapal heli di sorotan ayat. Masya Allah, terbukti ya orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta. 5 tahun menelusuri eta, alhamdulillah terbukti. Iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nya nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun. Bahaya ieu mah. Masyaallah nailah keur carita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna. Begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam, umatnya tetap bae henteu iman, siksa ku Gusti Allah. Tilkal qura, negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shalih alaihissalam. Eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah. Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi, antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngajana Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr, eta surat Hijr teh eta. Tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna. Tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui? Tuh Ad, kaum Ad. Di mana Ad? Kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah, antara Madinah jeung Yaman. Belah ditu aya Ahqaf karana mantak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas, dataran pasir. Urang mah nyebutna gurun pasir, Sahara ngaranna Ahqaf. Teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf, Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggalna kaum Ad. Mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihissalam, Yaman. Mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan. Wah, ramena luar biasa. Ditinggal para nabi di Yaman. Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman, ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali. Nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman. Sunnina kuat jasa gempur ku Yahudi. Moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna, anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu. Jadikeunna ISIS berangkat. Kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus baik. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Nek nyaplokna naon ge itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok. Ahli toriko, iya bahaya. Urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir. Urang teu meunang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi urang. Urang teu meunang nyaritakeun tabaruk. Yahudi teh ngaulahkeun. Hese ku Yahudi mah melalui Wahabi. Kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi. Syiah asup. Mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa.
untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin, mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf, mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi, mempertanyakan kewalian Wali Sanga. Ketika orang nyaritakeun nyana wali, apa dasar kewaliannya? Coba, lamun tahun-tahun sabaraha, naon ditinggalna. Nah, ketika orang nyaritakeun Cirebon, Syekh kitu Syarif Hidayatullah, dideuleu ku urang keramikna, dideuleu ku urang potongan bangunanana, ieulah ngajadikeun mitos, maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian, maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun ku nyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun deui. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun, Banten ge dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampaikan ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu? Malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Ya eta Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Deuk kumaha coba ieu? Nah, mantak kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula, sebab di Yaman lah loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi. Irak geus hancur, kuari Yaman dihancurkeun. Engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia. Moncongna geus dikieukeun tah. Di Australia moncong geus dikieukeun. Tepat Cikupa. Geus diukur ku nyana. Dikacikupakeun bae ka janceukna aya citra. Aya anu ngabisiki, coba cenah ka puri, ulah puri mah eueuh teh mah puri mah. Puri mah aman eueuh nu zina nu mabok. Eueuh di dinya mah. Aya ge anu eta doang ngesian 50. Tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diisi ku Wahabi pun hayang nyaho. Di kepemimpinan Jokowi ieulah kadeuleu rapuhna, nu mantak dipaksakeun lah. NU dengan agil sirat kudu naik nih. Sadajan sabaraha miliar kudu bae. Urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia. Kunaon sih bisa memaksakeun aya bergaining jeung ieu. Sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan. Dicaritakeun soge maksudna kumaha mah hati-hati ka hareup. Lain lalaga dieu mah. Terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh. Tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu. Kuari ge tawadu, ngan tawaduna kuari mah tau warna duit. Jadi lain tawadu asli. Nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DPDP. Kok kuari main kos kitu. Lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU, tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen ku kumaha ge. Sebab naon? Aya nu deuk diperjuangkeun di tubuh pemerintahan. Supaya sunni ieu rusak. Dihancurkeun lalaunan. Wow. Leuwih jeli ahli-ahli Allah amanta kabiblut pigideg bae ge. Abi babim nu sajana nu nyarahun gideg kumaha kaharepna. Ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae. Sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si gade. Abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus. Wih, cenah kiai perang, oh masalah. Ya perang paeh teh perang paeh. Kieu ulah kitu cenah kiai kula can kawin-kawin heula sia deula. Saya mikiran kitu bae sih. Mikiran hulu nu leutik. Kula bae ingat mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat. Ya. Tangan ku nyana diatur. Cak nyana teh kieu nya. Pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu. Ke sia balik isuk kana ieu datang. Jadi awewe nu datang. Sebab ai mah pan boga pagawean, dakwah teh, dagang teh dan lain sebagainya. Geus sia kudu nyaho
saya datang ke waktunya masing-masing. Guys, itu persetujuan pemajikan wafat, oke. Gara-gara nama iya tah hulu nu leutik aing jadi inget bae tungtung nama. Geus kitu baringana barang-barang peuting teh pan nu datang ieu peuting ieu ya. Ku nyari telepon ge teu datang. Geus kajeun lah peuting ieu teu datang ge. Peuting kadua giliran anu biasana nu kadua ieu. Teu datang deui bae. Sial aing geus pargel kieu teu datang cek nya teh. Nu katilu ge teu datang deui bae. Pamajikan nu kaopat bebereun datang ieu teu datang deui bae. Masyaallah cek nya isi kunaon kieu teh. Opat ke opatna udah datang hiji-hiji aja salarial jasa aja langsung nyono pas nu ngariung di lembur eta nu ngariung kebeneran nyana titah nyambut nyana dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana itu biasa tanya ki pudol emang kitu penceramah nyana nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh ya kula mah urusan sambutan mah geus beres ye nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70. Beuh eta lamun sakali lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi. Ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana. Eta pamajikan opat ngadengekeun BKB. Di mah nya horeng gede tah ganjaranna. Geus we balik ka imah tah pamajikan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye, dia datang ye. Naon? Kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita. Cek jana cenah ieu 70. Cek jana ganjaranana. Atuh ayo rasa sarere. Beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik teu kebal datang deui nu hiji deui. Waalaikumsalam. Naon ya kade tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung mehan Yahudi. Heuh bener atuh kula mah ieu mah hitung-hitung jihad bae. Hayo geus beres nu kadua balik nu katilu datang deui. Waalaikumsalam. Aya naon ieu penting-penting ada kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi kula ge hayang hayo atuh hayo berangkat deui beres eta nu kaopat dipaksakeun ku nyana aju ngomong jaknya na beuh horeng lain Yahudi nu paeh aing tuh gara-gara nu leutik inget paeh kadinya aduh jaknya na lain Yahudi nu modar aing isu ka rumah sakit teh Masya Allah karena geus teu kudu obat-obat hiji bae urang nu teratur ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan nu teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh teu mah modar jana tuh Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina itu tadi Kangjeng Nabi Nuh kemudian itu Kangjeng Nabi Saleh kemudian Kangjeng Nabi Hud umat tadi siksa al-Aqab nah etalah Kangjeng Nabi Lut Yordan terus kebelah itu urang endek gitu ka mana ka arah gitu Palestina didinya antara Yordan jeung Palestina didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap tandus hideung ku ari ge teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan eta Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut umatna siksa mantep Kangjeng Nabi Lut diselamatkan ku Gusti Allah ti Yordan teh tinggal lompat ke Palestina salamat Kangjeng Nabi Lut
ngan pamajikan anak korban tuh lamun orang nyaritakeun tentang hidayah Kangjeng Nabi Nuh anakna teu iman Kangjeng Nabi Lut pamajikan teu iman Kangjeng Nabi urang mamangna teu iman Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teu iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu buang kawarah nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa Indonesia geus sabaraha kali disiksa nu tatadina Jawa nu tatadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dunia teh. Eta teh siksa. Terus datang ke dia ke mau. Tsunami teh anu mun kurang kuari. Eta teh siksa. Masya Allah karim. Geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa. Kok teu dijadikeun barometer? Teu dijadikan ibrah sih ku urang teh. Jadikeun. Apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa? Tanyakeun kuari nu Batak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanyakeun kunaon eta? Kredit ditanyakan kredit teh ahli kreditnya tuh orang dinya orang kitu rancapaku terus orang kadinya kredit nu mantak eta kamari ieu kitu padang eta padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah negara eta datang ka kuari sabaraha ribu manusia kunaon eta tanyakeun padang emang kumaha gitu padang. Ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon ganja nu luar biasa dikirim ke unggal negara lewat Merak lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari nu ngaran ganja di naon gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan Masya Allah nu mantak kuari urang lamun dahar di Padang sing hade ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja make ganja eta lina lawar. Jadi persediaan biasa, jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah urang mun namu ka Aceh lamun urang teu ngarti ka agama ketika masak di ganjaan nikmat di daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan. Lamun urang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan urang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan. Jadi seorangku lagi kaget sisa gunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelet zaitun horeng jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh menang ti negara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun Waturi Sina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung Judi teh ti Turki terus ka terus tilu negara eta teh gunung Judi kabeh tilu negara gunung Judi kos Palestina kos Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ka Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh Judi sarua bae itunya Tajikistan etanya gunung Judi di dinya Turki gunung Judi tilu negara Afghanistan terus kan itu eta gunung Judi kabeh Masya Allah urang mah menyaritakeun gunung santri cerah hiji urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae kos kitulah di urang mah di luar negeri mah tuh gunung tilu negara urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula mah cara gunung santri horenganan ada kuluh cek kana Tursina Masya Allah kula nanya tak kagaibna ieu mana gunung Tursina gunung Tursina cek kana ada kuluh Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina ada kuluh Tursina cek kula teh ieu mah aing lain etan mah ditanyakeun gae urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib cek nya sakedeng deui pas sakedeng deui geus deket kan lantaran penting dibejakeun tah ieu ceritakeun gue nyana ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa
itu mun kurang turun urang turun bisa tante caknya nanti jahat di lo bagarong ulah peting kebenaran lewat karinya peting ngan neule doang iya dibejakeun punyana ieu lah Gunung Tursina urut Kangjeng Nabi Musa ngan lamun peting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dieu jahat-jahat keneh paingan aya polisi setiap mobil aya polisi dikawal ku polisi. Masya Allah, horenganan kejahatan anak luar biasa. Tilkal kuro, tuh negara-negara. Ikir cerita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kangjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kudu kumaha tuh iman ka Allah subhanahu wa ta'ala lobakeun taqarrub tafakkur ka Gusti Allah. Masya Allah walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wallahu a'lam.